Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5A B C sareng D. Kumaha kabarna daramang? Alhamdulillah, mudah-mudahan sadayana daramang. Patepang deui sareng Ibu Siti Maryam dina pangajaran panglumat basa Sunda. Ayeuna urang diajar tentang ngawangun kalimah pangajak atau membentuk dan membuat kalimat ajakan. Naon eta kalimah pangajak? Kalimah pangajak nyaeta kalimah anu dipake pikeun ngajakan jalma lian ngarah digawe babarengan, atau kalimat ajakan yaitu kalimat yang dipakai untuk mengajak orang lain agar mengerjakan pekerjaan bersama-sama. Biasana ditungtung kalimah make tanda panyeluk, atau biasanya di akhir kalimat menggunakan tanda seru. Titenan ieu kalimah dihandap. Perhatikan kalimat di bawah ini. Hasan ngajak babaturanana ulin ucing sumput. Hasan mengajak teman-temannya bermain kucing ngumpet. Lamun dijadikan kalimah ajakan jadi urang ulin ucing sumput yuk, kita bermain kucing ngumpet yuk. Contoh liana atau contoh lainnya. Yayan ngajak Pandi main kaleci. Yayan mengajak Pandi bermain kelereng. Namun dijadikan kalimah pangajak jadi Pandi main kaleci yuk atau Pandi bermain kelereng yuk. Ayeuna pancen hidup halaman 8 atau tugas kalian halaman 8. Pigawe kawas contoh di luhur atau kerjakan seperti contoh di atas. Pananya nomor 2 dugi nomor 10. Atau pertanyaan nomor 2 sampai nomor 10. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.